Nyalindung abdi ka Gusti tina pirang-pirang godaan setan nu dilaknat. Kalayan asmana Allah nu kagungan sifat murah, sifat asih. Maksad medar carita wayang nu jadi perlambang hirup manusia nu gelar di marcapada. Hasil nulis para wali nu direka ku para pujangga disusun ku para empu linuhung. Hasil gawe bareng para luluhur anu parantos ngantun. Margi ieu carita wayang teh teu leupas tina Simul Silip Sinir Siloka jeung Sasmita eta anu jadi pipining guareun urang sadaya di ieu alam marcapada.